sepi pepetekan samia murah samia murah paling tinggi lancer panai pokok anu jadi catur babaran medal carita kasarios di kampung Tumaritis nyaeta di bumina Astrajinga sanu dina waktu eta karasan Astrajinga nuju teu aya ieu istrina atanapi garwana anu salamina sedih wayana laku lampah Astrajinga. Ari di pikiran wae da moal aya tungtungna kasedih teh teu euy sedaekeun nyingkah. Aing mana meni kudu aral wae salawatna. Hana aing mikiran menjadi salaki anu di pikiran anak teh ceureuh. Teu puguh tanggung jawabna ka pamajikan padahal teh rasa aing aka kurang kumaha tapi akan menjadi salaki. Ari salaki datang di mana-mana langsung ditapageun di lawang panto di baledog ku imu teu ngagelinyu. Ditampiling ku seuri anu nyari. Langsung dijemput ke lawang panto papa namanya sumping bari disun cek rasaan gitu langsung kamejana dibuka dipangmukakeun ku aing calanana dibuka dipangmukakeun ku aing erlojina dibuka dipangmukakeun ku aing tuluy ku aing dibulen dijual tapi nasib teh kieu wae Gusti nu agung jeung anak beuki nambahan kalakuan teu ceureuh bae mangkani ayeuna rek nyang hareupan diboga anak meni bararos samali ngajuru sok inget kana sisindiran batu naon batu jamrut nu dijuru bau naon bau hitut nu ngajuru ye karasa udah ngajuru teh hitut ge beli bau boro-boro kumatur ku sorangan di kabeuna meni meledak geus rupa-rupa aing pengalaman hirup ngajuru ke anak nu panggedena beda eta mah jeung ayeuna ari ngajuru ku anak musikal ari hitut teh alam dunya poek kamana atuh ja salah teh mican mantog wae jeung rek ini teh ngagubuk tongkorong dino menang ngiri diit can lunas teh 18 tahunan aing ngiri diit teh 3 gram setengah tuh Gusti agung beteung beki bureyeung make samping jiga mamawa penil make rok jiga onel-onel ye ari kereuneuh ari lempang keluar si imah beteung geus nepi kana lawang panto bool di dapur keneh aing dalam mau diserahkeun ku si cepotnya nah kana HP moal burung tangdan aing sadakersep padahal cek rasa aing teh lamis kempot matak pogot bawa lir gulagu mantung pangamung lir kubung-kubung teh lain bohong eueuh jelema nu teu kataji ku aing ngabelaan arucutan lalaki teh geus kabitaeun ku aing mah baheula keur parawan nah ari ayeuna salaki cepot tuh di luar lah keur haroream teh jeung nugeun da worri kana panto lah panto make pageuh jeung dibelit ku tamang make rantai di tarajian ongko di make tihang make jublek udah hese ari panto jelema sangsara beda jeung nu beunghar mah pantona teh ditutupkeun gableng alah lah urang buka heula pantona punten ceu saha abdi geuning si hujan Gusti banyak teh lagi si monyong di mana lain lainnya jauh ieu jelema antong borok kulancek pribadi kulancek awewe aing we nepi ka kitu kieu ujang da cuma nyebut monyong teh nya tetap kalau eta pangamun ujang meni langsing da geus ti kudrat kumaha geus kieu
Di hari kitu teh mah tong borong ujang lah, geus ge geuning salajan geulis ge kudratna goreng mah goreng we. Lain soalna mah kieu dongkap ka dieu teh ceuk. Heeh. Saperkawis dititah mau jadi bapak. Kau bisi kumaha ona mah maklum bisi di dieu teh ngeco danya kitu saur bapak teh. Teang cenah ka itu minantu. Lancik maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu trek nanyakeun kumaha sageur jeung heuteuna. Rumah tengah teh geus baleg kumaha sarana. Jeung cepot teh geus bisa deh eta dinanggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning raki rabi. Eta ujang, sia geus dawala dengekeun ku ilaing dengekeun. Lanjut sia teh begitu euceut. Ari keur bogoh mah ka euceut baheula. Meuni cudog-dog tinggal igel jiga teh. Datang ka imah nyamper siranan ulin lalajo main bal. Bala antik sia mah baheula keur bogoh ka euceut lalajo main bal ge make dasi atuh. Make jas, make dudukuy di helm di kupuk, make kopiah. Lanjut sia baheula. Salah dipake da sia teh mah biasana geus kitu. Jas di jero ditimpa ku jas hujan. Eta hari. Eta mah biasana gitu. Aduh, ya, panjang majang dawala, syukur we, ceritanya didatangan nu jadi adi. Oh, bisa teh boga beas, dia nanti rek menta, lamun boga mah. Percaya, ujang. Ai barudak di mana ayeuna? Nu hiji keur ulin. Da lampau budak teh nu cikal ulin teh ka dinya ka Singapura. Ulin ka Singapura. Da. Lain kana naon ka Singapura teh? Biasa we dari usaha gulungan kuntung, dari tungku teh tangah-tangah jong-jong. Ari tangah-tangah geus aya di Singapura. Dan bae teh da geus kitu adatna sia teh mah jadi urang teh cing naon? Jing asa kampura kalau jadi laki kitu da puguh rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge. Da itu ge jang panjenengan mah tumari makana kadar anugerah ti nu maha kawasa. Apaan tadi ge teu aya kateranganna. Kumaha teh? Dauhan nu maha kawasa. Ya bangsat. Kumari Pak, itu sedih jajangnya dengekeun dong mari ceuri. Wah sedih. Aduh, ada itu teh kumaha sok. Duh, kagagas. Dauhan nu maha kawasa parantos diuningakeun. Yen manusia teh kengeng mungkir kana takdir heuh. Kudu tumari mah kana kadar. Teu kengeng aral subah. Subah? Jangan mun aja mari jeung sedih ge teh rada aya kabungah we dina hate. Lain ku nyerep penyakit si cepot sih ke pamajikan. Ada kumaha teh pergaulan sapopoe duh selanjutnya mah. Geus balki aing mah lancik ilaing. Ari aya kahayang batal beunang dipungpang atuh. Ai kahayangna teh naon? Rupa-rupa. Nu mah agung da lamun digugu mah lamun digugu heuh. Lamun katadah. Ngan nyata ieu mah. Amit-amit. Deuleu ujang teh ieu patulangan ieu. Alah, tingali geus buncir. Lain aya anak namahan aya usaha dan bisa kumaha teh nu jadi lancik teh lain teh hayang mah patahan, aya mah patahan tar ditarima ceuk. Ari kahayang ieu mah kieu bejakeunnya ka Bapak amanat, teu ka Bapak ka Semar. Nya. Bejakeun. Tuang putra teh teu acan euceut dugi ka ayeuna ge kitu. Lain ceuk kuring mah heueuh ieu mah nya aya lain ngasuh kana jadi lanceuk lain istilahna mah hayang ngaberontakkeun rumah tangga jadi lanceuk lain. Kuring mah demi katengtreman rumah tangga euceuk we jeung lanceuk kuring. Saku hal eta kuring teh menang beja cenah mah si cepot teh beger deui. Astagfirullah. Kana lanceuk ulah maka molotot teh kalanan ulah maka molotot. Kuring ge beja teh ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge. Aduh, urang saksian heula we aya yang intip-intip nepi ka perbah mana. Aduh, astagfirullah. Bejana mah cenah nyanu. Aduh, astagfirullah. Gusti nu acun. Ceuk ulah maka teh eling nganan tenang istighfar kanya ceuk istighfar. Astagfirullah. Bukan lagi itu lancik ilaing. Itu marukan lain ieu, lain amat pasti ulah amat ieu. Aduh. Aing aduh. Apa tong kamu kana. Urang nyatakeun heula. Tang dihalangan. Kalik. Ulang nyatakeun heula. Kawe. Ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar ceuk. Ieu karek beja ieu ulah waka digugu. Ai beja teh nyata. Ai cek nu geuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di tumariti sanajan lamun demi resep sangang teu bisa ngewa. Sakual eta urang dudukun ayeuna mah. Lamun nya lancik ilaing kitu aja nyeri hate.
cek rarasan masa kurang kumaha servis kan jadi salaki. Eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge. Asa kurang kumaha servis cek kan jadi salaki. Cek batur hayang ngeunakeun kan jadi salaki kudu milu senam aja mah. Eta kitu. Senam pagi, senam sore, senam maghrib, subuh aja mah kabeh di senaman. Nya kitu cek abdi oge. Ayeuna salaki aja aduh anjek sia mun nya teh kitu Gusti. Kumaha agung padahal aing mah. Eta tingkat kampura we euceul da puguh kitu adatna si eta mah. Kudu kumaha tuh ayeuna cing sugan aya bonggolongan ti laing. Sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu menang dipercaya. Urang teh pan manusa teh diwujudkeun ikhtiar. Da urang ikhtiaran we dina waktu mah aya anu kolot menang dipercaya aing ngaranna teh Ewon. Kitu urang Cibiu. Alah, Dukun. alah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kitu, urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pantre kudu aya saneatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun kudu maha kawasa atuh saneatna tukang lantaran mah urang tatanya. Tak kitu ceuk lain heuh lain ngaburuntak rumah tangga ceuk ieu demi ieu mah demi kasalamatan rumah tangga ceuk demi harmonis kitu. Si nu magung nuhun, jak bawala nuhun bela. Untangnya da ieu mah sumsek ai masuknya asun deudeu. Aduh. Ade ulah dibejakeun ceuk nyium kuring. Teu moal. Dibejakeun ceuk nyium kuring. Ya, da nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan. Duh, da kieu biasana abdi mah ceuk di mana aya eta dukun? di Cibiu bae ngaranna teh Ewon. Ewon di Cibiu Seke Jenil. Ka eta Seke Jenil. Asa Desa Burayut. kela tuh. Alah keke. Orang ini teh ka itu jeung abdi ceuk. Kela ceuk dang heula. Lain perlu bebeja heula ka bapa perlu ongkos aya duit ieu ceuk eueuh. Sabarahannya keke urang pariksa heula. Oh bisi eueuh kitu urang minta heula ka bapa urang ngajua-jua hayam matak naon. Aya. Tapi ulah ka bapa mah ulah bebejar pinjem duit lamun eueuh teh mah dieuceuk. Urang bebejana ka bapak. Heeh, urang api-api ulin we urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana. Ya, kira nyejang nawala. Nya. Ari euceul mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah. Eno mah euceul mah lamun ujang dawala nya ka euceul rek masrahkeun rek dibeureum rek dihideung rek dihejo dikomeng dikayas oranye euceul mah masrahkeun. Ya kumaha euceul we atuh kumaha kitu mah kumaha abdi lain euceul. Cik euy. Lain iraha urang initna atuh kudu ngitung init-initan teh urang teh. Senin Salasa Rebo, Sabtu apes Bandung, Minggu Nunggul, Senin KDP, Salasa Sial, Rebo Kabenon, Kemis Niis, Jumaah Naas, Jumadil Ngacir. Jadi waktu nu ate gerejep penting. Waktu kitu we ceuk urang ini teh aya nama. Ya tah. Nya. Ujang mages ganjang ka pageto, napisan euy cuma bisa sote ngejo poe ieu tadi singai ngadekeun samping. Ya eta atuh. Aya barudak di mana ayeuna? Nu hiji keur ulin. Da lampar budak teh nu cikal ulina teh kadinya ka Singapura. Lain keur ulin ka Singapura. Da lah. Lain kana naon ka Singapura teh?